Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidki wal wafa, amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Al-ayah. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, aksiru zikroha dzimil ladzati yaknil maut. Al-hadis. Inni tawakkaltu 'alallahi rabbi wa rabbikum ma min dabatin illa huwa akhidhum binasiyatiha. Inna rabbi ala siratim mustaqim walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, selamat jalan. Salam tala barokah. Basna letikeun saeutik. Al-Mukarram segenap para dewan guru, bil khusus nu mulia pangersa Kang Haji Humaidi nu parantos masian ilmu ka urang sadaya. Doakeun sehat panjang umur berkah. Guru urang nu ngora Ustadz Jali, mudah-mudahan guru urang diberi kekuatan kesabaran ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Para sesepuh wabil khusus Abah Ahmad, oge tehila pun ka sahabat Ustadz Maman dan Ustadz Nusanesna. Sanaos teu disebut tengirangan rasa hormat nu teu kasebut. Padahal mah ya Ustadz lain opat loba. Alhamdulillah. Berhubung teu make sorban jadi lain pajar Ustadz. Padahal mah teu make sorban ge ai Ustadz mah Ustadz bae. Betul Pak? Sanajan teu make sorban ge ai kiai mah kiai bae. Al-Mukarram Kiai Haji Kanta teu make sorban. Alhamdulillah. Kiai bae. Ai kulama make sorban ge lain ustad-ustad teuin mamantas awak ngabedakeun antara kula jeung Haji Kanta. Beusi amplop Pak ojol. Alhamdulillah. Terus ya ngomong terus. Terus bae penonton bayaran ieu. Can dibayar moal balalik nya ge. Betul Bu. Sebab mun eueuh guru di lembur urang masya Allah moal anu ngarubah minaz zulumati ilan nur guru urang. Kula berada teu ka harti ye kula kunon lah kula ku teuin ye ka dieu. Azana murah ya kumaha ge. Azana leuwih ti 8 kali sih. Ti paeh lampu datang ke galedeg sing jareger. Datang ka kiaina ge pararaeh deui geus. Waduh guru urang geus ninggal Ki Soepi. Nu ceramahna Ki Komeng ninggal deui. Kula mah salamet ja datangna timbeuri. Alhamdulillah. Bener teh? Waduh ya masya Allah. Ya. Berarti wasilah guru urang ya. Mun eueuh guru nu deukeut ya tahlil moal kieu pan ieu tahlil pinuh malam ka-7. Kenapa? Karena aya nama aya kitab undang-undang 3137. Satu hari pertama ngabuadeg nu nyolatkeun. 3 poena loba deui budak leutik.
7 poena loba deui bae. Bahkan dak warima anu pae dinanggul ge datang urang dieu. Dak leutik kuat nyewa losbak. Keur Haji Abbas pae. Waduh, dak losbak kan dak leutik. Orangnya apa patungan mobil 200 saring 10.000 leuwih keneh 30.000 40.000. Eta bisa bae budak warima. Jaker urang mah sieun leutik anu paehnya. Waduh kuarima Masya Allah iya geus akhir zaman ai kolot harese kuari bener teh mantak kumpul di majelis taklim mah hese tapi kok ai tahlil pinu ngaliung rasulan pinu berarti mending hajatan bae unggal poe supaya pinu bae pangajian nilainya sama sarua 2 lengkah 2 jam 2 huap 2 ganjaran sorga komoh bahuap-huap barang hakan bae pan gedak bae mantak barang hakan di kos kieu mah diganjang beakeun ulah piring bae diteleng beakeun azana isuk ngariung eueuh kueh nanyakeun ya kueh mana yo nanyakeun kueh bae sorga tolol kueh ge sarua bae sia 2 lengkah 2 jam 2 huap 2 ganjaran sorga bahkan menyamakan jeung salat 100 rakaat alhamdulillah berarti mun pengajian ka majelis taklim hese kumaha mah supaya rame bae berarti kudu loba nu pae beres tujuna aya deui beres tujuna aya deui woi budak bener ya mengaji bae men tetangga beak asana ieu mah karena ese diajak bener mah betul tidak. Nah ini mantak ini almarhum Abah Marip yang sudah meninggalkan beliau innal aina tadma'u wa qalbal yahjanu siapa yang tidak sedih wasamian betul tidak sedih Mang Mas Wige ketika ditinggalkan oleh orang yang penuh dengan cinta dan kasih sayang cerik kula be kula kuarieu geus teu boga emah jeung abah kula yatim piatu ngan Muharram kamari eueuh nyantunan padahal aing anyar ieu sebenarnya mah samian yatim nya na kuarieu aya kene mayunah namanya kula yatim piatu ieu kula kara-karasa horeng keur aya kolot kene mah urang bisa curhat keur aya kolot kene mah urang bisa ngumaha ka kolot berarti ayah kos kieu teh pelajaran samemeh anak urang jadi yatim piatu indung jeung bapana kudu geus ngajadikeun anak urang aya ilmuwan supaya urang di alam barjah awalaladin solihi yadulah anak urang jadi anak nu soleh nu soleha anak nu bener nganterkeun indung jeung bapana di alam barjah sanajan geus yatim piatu moal sangsara hirupna karena kailmuan pasti ngangkat derajat indung jeung bapana alhamdulillah tuh ya kula ayeuna kara-karasa ya wasamihan ya. Begitu abah maut sedih. Begitu emak kamari ninggal leuwih sedih, tapi kula ceurik bahagia. Sampai nu ngomong kumaha si kiai emak ninggal si ceurik bahagia. Ceurikna aing eueuh jeung curhat deui. Bahagiana nempon nu tahlil paling saeutik 500 jelema nu tahlil di imah kula ti malam ka hiji malam ka 7. Seluruh kiai babaturan ti mana be mimpin tahlilan atoh berarti nu hebat lain kula, nu hebat emak kula ngan dagang kue bisa ngamodalkeun kula model kos kieu. Alhamdulillah. Ya nu hebat kan Abah Mari. Mantak sanajan boga pangkat di pundak mahkota di hulu jabatan tinggi gajina gede. Tak-tak nabe aya gambar balok, aya gambar kapas, aya gambar bintang. Kantongna aya manuk garudahan, kahulu-hulu benten aya burung koprian. Moal bisa sukses tanpa indung jeung bapa. Eta nu nyeun kula bahagiana. Bahagia bisa kos kieu menang indung jeung bapa. Sedih eueuh jeung curhat. Ternyata kula munajat ya Allah ya Rabb nuhun ya bisa kos kieu ku indung jeung bapa. Karena aya doa indung jeung bapa dia. Apa bisa dikodar buruk dirubah? Bisa. Dengan apa? Susu. Maksudnya susu datang. Alhamdulillah. Mantap jasa. Aing mejeung ngembat susu nongol kaget pan deh. Sakitu susu di gelas komo susu di kutang. Udah kleutik kos ngarti be wow. Maksudna susu maing keur leutik. Betul tidak?
tuh mantak Abah Samian jeung Mama Swi ka imah ngundang cenah wae hadir kiai insyaallah perasaan kula ngitungan ieu kula teureun-eureun amat kadinya masyaallah titangkal buah aya keneh datang ka dituar kuari ieu dareup Mang Samian datang ka dituar coba eta berarti kan ieu pertalian yang indah sampai kula munajat ya Allah ya Rabb ya nu tahlil di makula Masya Allah berarti ku hebat ya makula nu tahlil nepi ka 500 leuwih bahkan nu maca Quran lain tingkat kecamatan deui internasional Salman Rajib Haradir Fauji Baihaqi kabeh daratang kok bisa hadir karena dibayar teu dibayar naon ka imah ti Bandung teu puguh-puguh betul tidak. Ada yang bisa merubah qadar dengan apa? Ilad doa. Ieu Mang Samian keur ngarubah ketentuan nu kurang bagus supaya menjadi lebih bagus. Alhamdulillah. Teu bagus kecek orang mungkin menurut Allah ieu yang terbaik. Amin ya robbal. Sampai ceuri. Lalu kula munajat ya Allah ya Rabb berarti kula laku karena doa indung yang bapak kula. Ya. Nuhun Gusti sampai dimuliakan ke batur turun di mobil di papang sasalaman kuat pacemut kuat dekat sempar tongkat aing ge dak leutik keur dia ke hudang salaman wari mah kula geus boga akal mun turun di mobil geus teu dibalikeun ngabalik sorangan leungeun aing mah daripada raga ka aing dibetot kunya cek budak edan gitu kiai kuarinya ini berarti kan budak kadidik ku guru urang nu deukeut alhamdulillah ya kula ka dia silaturahmi Masya Allah horeng loba dulur kula termasuk tadi Haji Humaydi nyaritakeun nasab kula ge boga nasab di dieu Mang Acung tah minantuna almarhum Abah Enjen eta canasab jeung kula beda emak beda bapak alhamdulillah atuh tapi dulur Mang Acung manantuna Mang Jen almarhum Mang Acung eta alhamdulillah kapanggih jeung urang dieu suksesnya na ayeuna beuh mun teu ka dieu sana teu ka Cakop aduh ripuh hirupna sana berarti di Cakop ada liang yang istimewa liang inilah yang selalu dicari betul tidak karena tidak semua liang semua orang berebut liang kubur unu berebut tapi liang itu selalu diperebutkan betul tidak apa ada yang perebut liang kubur tidak kabeh embung bapak masih yun kabeh aing ngomong sarua karena can siap dengan pertanggungjawaban di pengadilan Allah insya iyalah berarti kan guru orangnya ngajak kieu teh keur ngajak eling ka Allah supaya orang ingat ka Allah bahwa orang teh moal sakabelna hirup di alam dunia ini alam terakhir menuju persinggahan alam awal akhirat masuklah di alam barzah alam kubur alam pertama menuju alam akhirat alam dunia geus kaukur abah marib 100 leuwih alam barzah moal kabayang berapa ratus tahun mungkin ribu sampai kiamat akbar datang baru kita ketemu dengan yaumil kiamat kubro mentak persiapkan nu umur geus 62 geus ulah loba lagu mudah-mudahan beres acara ieu nunggus umurna kolot heesna di sisi Quran. Ih barang kuari heesna ge di sisi Quran. Dibaca mah henteu ngarendeng doang. Begitu ditanya, "Ini kenapa Abah Ahmad sekarang heesnya di sisi Quran aja?" Untuk mempermudah besaing eueuh teu nyiaran deui geus aya di gigi aing. Kan eta berarti niatna bagus. Alhamdulillah. Kadieuna leuwih hebat teh. Wih geus tilok lepas tasbih kuari. Ilu. Temenang nempok kuburan hilu soalnya kuburan keramat tatangkalana gede hilu geus inget jasa bahkan ayeuna mah aya taneuh ngunggul bae pajar kuburan hilu cek jaro heuy galian tiang listrik tah mah ih sugan aing kuburan gitu geus eling jasa barang ayeuna tas subuh teu balik datang ka waktu duha jang ngadenge cek Ustad jali teh ganjaran panggede-gedena salat 5 waktu sebab salat mah kunci surga di jero salat aya imam urang Al-Qur'an seluruh puncak doa as-salat doa di jero salat komo salat subuh ganjaranna gede jasa datang ka waktu duha mun bisa mah ulah balik waduh kuari nur haji kanta can 7:30 mah teu balik illallah horeng nu nagih hutang di mana
Lah mal balik heula aing nah. Tapi bener ieu mah. Horeng ka dieu nanya na weuy rajin, ka Cilongok rajin, kanu deukeut datang. Kuari geus eling ka Allah na, masya Allah geus elingnya na. Kewajiban aing kudu yang pertama eling ka Allah. Sebab aing teu eling ka Allah mendek sanu ngampura salah dosa aing. Cek hiji keterangan, saha jalema datang ka umur mata kicep kene hate ngimankeun tetap bakal dihampura salah dosa ka Allah. Atuh komo beusi paeh ngadadak mentak nu geus umur 62 mah geus ulah loba konyol-konyol. Kangjeng Nabi umurna 63 berarti nu peutinggi umurna 62 tahun hareup. Oh ya, oh nya. Sing sehat. Aya undangan kedua. Aya undangan deui ngurutnya naon beureum. Kuari malah laku. Ustad Maman kedengeun neuk balik ya gitu. Ampura cenah anu nungguan di imah orang bikangna. Kuari barisan jasa alasan gara-gara SMS yo. HP loba bohong jasanya. Aku di jalan pugu keur ngising aku di jalan bae kok bae. Maksudnya di jalan tai maksudna gitu. Eta pan jadi bohong kos gitu ge. Terus tidak? Terus bae aja penonton bayaran ieu. Bo. Tuh. Berarti guru orang ieu keur ngajak orang eling ka Allah, mantap kudu ato. Mun aya nu ngajak kos kieu ato. Geus ugan urang bisa ngamalkeun geus aing ayeuna mah hajatan nyundatan ngawinkeun deuk kieu bae teu hayang di alam. Ieu mah iman deuk rubuh hajatan nanggap dangdut pantolol. Haju tas hajat katimpa imah. Dibawa ka puskesmas hirup henteu paeh. Impus mana beak 5 botol. Salaki nanyar duit utang hinjem jeung main rumah sakit. Pan rumah sakit mah teu meunang dihutang, nu ngahutangan cek tatangga nu hajat sia nu nanggap dangdut sia nu gering bikang sia teh urusan ku sia. Tungtung namanya na frustasi nyebrang di jalan raja ketabrak mobil pae kabehan. Deuk sanu ngamodalan anak kurang. Betul tidak? Karena konsep kurang ieu keturunan. Ketika anaknya diberi ilmu maka akan jadi yar pangangkat derajat kendung jeung bapana pasti. Ketika anak kurang ditinggalkan, kurang jadi yatim piatu geus kailmuan bakal manfaat hirupna. Jangankan untuk keluarga, untuk masyarakat bangsa jeung negara pun bisa manfaat ku ilmu anak kurang. Bahkan di pengadilan Allah anak kurang nu kailmuan bakal jadi nulungan jaga di pengadilan Allah Subhanahu. Lain babari. Nu kos kitu lain. Mentak anu umurna geus 62 mah geus kuari mah loba ngadoa bae. Ilad doa bisa berubah dengan menjadi kebaikan. Laju cenake umur apa bisa berubah panjang jadi berkah? Bisa. Dengan apa? Ilal birru. Banyak berbuat baik insya Allah memanjangkan umur yang berkah. Senajan sudah ada perjanjian karena ditempok. Oh, rajin jasa. Kebagusan ditambah ku Allah umur nu panjang jadi berkah. Alhamdulillah. Nu umurna ayeuna 62 tahun 11 bulan berarti bulan Agustus payana. Moal bariado aduh moal naikin bandera ieu mah moal azana ya. Moal kaburu 17 Agustus moal. Yang geus diprogram dek balap karung pae. Yang geus diprogram dek balak ngadahar karupuk pae. Teu bisa. Nu umurna peutingnya 62 tahun 11 bulan 28 poe berarti isu. Ieu nu leuwih deukeut mah. Berarti tahlil nyambung ya bakal. Bah, pengajian deh baik. Makanya ini lurah encut dengan jaron nih lurah kita bikin program, bikin perdes. Mulai sekarang setiap ada yang meninggal malam pertama, malam ketiga, malam ketujuh harus pakai penceramah. Penceramahna kula baik. Kudu gitu. Jeung naon nu jauh-jauh mahal. Betul tidak? Dengan murah. 15 juta ge aing setengah bulan bolak-balik ka dieu. Coba si anu jauh 15 juta sajam doang. Bener teu? Bau pan ieu mah bau bisa unggal poe. Geus teundeun ayeuna 15 poeun di imah. Barang si bare duit aing paeh bingung pandenya lagi sarua. Ha ieu nu teu bisa katebakna. Mantak mencari mardotillah, mencari keriduan Allah bukan perkara gampang. Hese. Betul Bu? Kula munajat deui. Ya Allah, ternyata ya puncak doa makula nu diangkat leungeunna ka 7 lapis langit nembus ke aras Allah. Anu cai matana ragrag nembus 7 lapis bumi ngadoakeun anakna kabeh.
supaya anakna bisa ngenaheun ku ilmuna, teu capek ku ilmuna. Geus mah kolot mah indung jeung bapa capek, anak mah ulah sampai datang ka dinya tak kolot ngadokeun nuhun Gusti moal kabayar ieu jerih payah kolot. Tapi deuleu ayeuna di dia dicakop. Ai piknik tas gajian bisa, jarah ka makam wali songo satahun 3 kali, mawa bekalna ge kuat kos tantara digembol aja beusi kalaparan. Wantong pinuh ku duit. Ai kolot tilok disaba sabraha poe nyaba kolot sabraha mere duitna aya di dia dicakop. Ngising sakebon moal manggih sia. Betul tidak? Padahal keramat nomor 1 di dunia indung jeung bapa. Cobain aya kesempatan ke Allah diberi umur panjang, mudah-mudahan kurang menyadarkan diri, kurang menyadarkan diri kabehan, termasuk kula keur nyadarkeun. Jangan pernah bikin bahagia kita sebelum bikin bahagia orang tua. Jangan pernah orang tua kebocoran kapanasan imahnya sebelum imah kita lebih bagus. Kolot heula kurang bagus-baguskeun karak imah urang. Aya dicakop nunyeunkeun imah kolot jeung mitoha karak imah manehna aya. Ngising sakebon men aya bae sosohoreun. Hari mitoha ulin ya laju bae ngomong duk naon mun ulin malulu ngahutang bentuk penyakit nararongtot. Betul tidak? Jauh kene orang mah jauh jasa mentak kos kieu teh ato jeung bunga jauh urang mah. Ternyata kula bahagiana nempo mah maot tapi nempo nu tahlil masyaallah ngadoakeun indung jeung bapak kula Kiai Ki Haladir termasuk Ustad Maman jauh di Kampung Baru Elo hadir tahlil luar biasa ngadoakeun emak kula kabeh, bahkan kula nu leuwih ceurik beres emak kula rengse kula ceurik ya Allah didoakeun ku emak kula jadi sukses kos kieu mun emak kula jeung abah kula moal kos kieu. Kadua Gusti ieu doa emak kula ku manjur teuing. Iya kula kutein ja banget tepati kasep lempang dengdek sabelah tapi nungundangnya ditolak hiji datang dua ditolak dua datang oh ya sap minggu iya kula bulak balik ka dieu bae ka dieu kamari di dinya di daun lembur kamari di daun teko peputeran di dieu bae Gusti ieu kunaon kula kutein ya awak Gusti. Horeng jawabanna cuman satu kata sia laku karena sia murah eta doang eta oge istihoro ge jawabanna. Sabodolah murah los yang penting berkah. Alhamdulillah. Ih pan urang manyar berkah nu hese ge. Betul tidak? Gampang ulah macam-macam ulah hayang di alam teu pugu-pugu biasa bae sih. Jadilah manusia seperti air jatuh dari keran datang ke selokan ke comberan ke walungan ke kali ke muara ke laut. Orang kalau lahir dari yang kecil, ketika dia menjadi besar dan terkenal, maka tidak akan melahirkan sifat yang sombong dan takabur karena dia biasa lahir dari orang yang kecil. Entak lamun datang gede, wow, make udang-udang segede ember, kaget pan. Soban nyengser jubah dobel, waduh, awak kos kala jengking awak nage. Serem di deleuna. Ndek marosot dena isin, betul tidak? Kieu mah urang lah kos Abah Ahmad atuh biasa be. Dia terkenal geus telat, umur geus kolot. Hese terkenal ge Abah Ahmad geus rumah sabae sakieu. Ulah ajrot-ajrotan ayang terkenal tuh pugu-pugu make kacamata hidung, baju make jubah, memoh tasbih. Pajar edan anyar ban. Betul tidak? Urang mah geus biasa bae. Untung dibere indung jeung bapak geus eta wasamian nu hebat mah. Geus teu kudu macem-macem syukuri bae. Tinggal praktekkan kurang ayeuna ieu kakieunan teh urang keur diajak eling ku guru urang ku Ustad Jali ku Ustad Maman diajak ku Ustad Humaidi berarti nu tahlil adalah jelema pilihan nu dipanggil ku Allah karena senajan imah nempel sape keur kadenge ai sangeuk tahlil mah sangeuk bae. Ulah teu dibayar ge sangeuk bae itu menang panggilan mah. Betul tidak? Berarti manu hadir jelema nu menang panggilan Allah kabeh. Ieu manusia pilihan. Berarti kula ge ceramah lain sembarangan di wasamian bahwa ieu kula ceramah dihareup jelema kabeh. Alhamdulillah. Atuh dari jurig maing lumpat kita tadi gitu pugu-pugu. Ieu jelema sempurna kabeh. Alhamdulillah. Syukur orang ka Allah sadar. Ai jelema sempurna sadar mah eling ka pae teh. Deuk sombong deuk takabur ge leungit karena eling ka pae ngabayangkeun beuh ditinggalkeun. Tujuh lengkap ditindihan ku tataban ku taneuh dilalieuk. Begitu tujuh lengkap cek hiji keterangan diudangkeun. Pan kaget urang. Begitu diudangkeun kaget.
samian kaget aji kantamun pae dudangeun kantanya karak sadar Haring cenah ge di kuburan eta barang disadarkeun deui eta nepak ka dieu tanuh ka dieu ka luhur tanuh ka kiri ka handap tanuh karak ngajengek sanu digerokeun bapak cek malaikat tolol moal kadenge siapa bapak si hage bapak digerokeun emak digerokeun eueuh nu nulungan kecuali wayabko amaluhu amal nu kekal nu digawean ku urang keur hirup ayeuna keneh mudah-mudahan kakianan teh salah satu jadi amal soleh. Amin. Ieu kakian teh amal soleh. Kadua, kakianan teh berarti iman. Nu deukeut aya sapeker gede teh hadir, berarti eueuh kekuatan iman. Urang teu ngadenge sapeker lempang ka dieu mah yang talil hayang ngadoakeun Abah Marif, kekuatan iman. Amal soleh kekuatan iman. Mentak nu boga kekuatan iman mah berkat can keluar mah moal balik. Betul tidak? Malu dong pulang gak berberkat, betul tidak? Malu. Di jalan ditanya, kamu katanya habis ngariung kok tidak ngajingjing berkat? Malu kan? Malu, makanya tungguan baik usia. Dek aya dek eueuh ketentuan mah kedeung baik. Coba isin itu. Betul tidak, Bu? Kekuatan iman bukan semata-mata itu. Yang ketiga, kok orang bisa kieu sebagai makhluk yang sempurna? Berarti jelema nu sadar nu diuk di dieu sanajan teu di bawah tenda, sanajan ka kerimisan, sanajan ka ibunan, berarti diukna orang termasuk jelema liman taba keur tobat ieu urang kakieunan teh keur tobat. Amin. Kok bisa kanyon keur tobat? Atuh deuleu nu tahlil biasana bapak-bapak, ibu-ibu lu tahlil, berarti sebelah dia keur tobat. Kok bisa kanyon keur tobat? Deulekeun bibirna teu cicing gagayem bae. Eta jelema keur tobat. Wawayam deui, ngaroko deui. Eueuh jelema nu paeh ku rokok eueuh. Rokok mah paena ditendet karak paeh. Rokona maksudna betul tidak? Ya urang keur tobat. Berarti kiai mun acara kieu kudu loba kue. Kudu loba kue. Semakin banyak kue, semakin gede ganjarannya. Karena kenapa? Sorga. Buktinya sekarang itu sudah bersih piring. Kan berarti tobat ini. Luar biasa. Asana mun aya mah kuasa mian jeung Mang Maswi dikeluarkeun deui asana ye. Woi, sorga ieu mah. Asana isuk mah mun kue ka jero si isuk masih ngariung kue acan sia. Sorga ieu kue, sorga ieu. Kuat ngeot-ngeot atuh sampeyan mending ngeot-ngeot sia ka aing sia. Ku ka sorga-sorgana. Alhamdulillah. Lain sembarangan, berarti komplit amal soleh. Yakin kudu percaya kekuatan iman ya. Mun teu boga kekuatan iman moal betah diuk di kos kieu. Liman tabak keur tobat ih aing mah sadar. Ieu aing deuk carita ge kuari teu ngeunaheun ka Ustaz Jali. Teu ngeunaheun kunaon dosa aing masyaallah ngabadeg jasa. Mantek sanajan Ustaz urang ngora kene nini tobat cium leungeun Ustaz. Ustaz Gojali ge malek ini dicium ku nini mah jangan betop. Baju nini mah namblok pan kancing baju Ustaz beak cara roplok. Teu ditangkep ku Ustaz Jali beusi raga. Adi ditangkep kancing beak di betotan. Betul tidak, Bu? Ya, esok yang ngaji di dia yang ngaji Ustaz Jali. Penon pengajian Bu? Pak Jumat. Cium lengan Ustaz Gojali. Ampura Jali aing masyaallah Jali ampura. Kudu kitu ka Ustaz mah. Cek Ustaz Jali aduh suwe mah ini kabeh. Kunaon dia cerik bae. Masyaallah dosa aing geus kahitung Jali ngabadeg jasa teh kuat masyaallah. Caritakeun bae. Tobat mah kuduk ditilu di pandianana. Hiji pandian beungeut ku cai mata, dua pandian biwir ku ciduh karena kacapean maca Quran jeung zikir, tilu pandian awak nu bersih toharoh beusi kaburu pae. Pake tilu. Caritakeun naon anu pokona mah aing caritana teu ngeunaheun. Caritakeun bae caritakeun. Ih pokona mah geus teu kuat we dosa aing loba jasa. Atuh jaloba ge inget meureun dosa nu gede mah. Caritakeun bae kula ge moal ngomong ka sasaha cek Ustaz Jali. Serius? Moal. Suwer, bener. Jakuari mah ini ge gaul. Cek Ustaz Jali dosa naon dosa naon. Aduh Jali aing karak eling, ngoreng aing urut jablay. Masyaallah.
Cek Ustad Jali asana beak ya handapna geus. Cek Ustad Jali nu eling sabaraha jahitan eta parabo. Alhamdulillah nu handap mah weuteuh. Berarti teu dijahit atuh teu Jali teu kadinya ngan susu soek. Masyaallah. Horeng anu mere duit kukuna panjang teuing ka koet atuh soek susu panjang. Ari Ustad mah tilok percaya pan nganu kitu. Piraku mah susu datang ka soek. Ini siapa cenah aing suruh ngaku aing mah beja teu percaya pungkus dak nempot ah. Cek Ustad Jali aya geus peot ditempokeun ka aing teu puguh geus tobat be tobat. Dihampura alhamdulillah. Bahkan aya eta keterangan. Cek malaikat Jibril Muhammad umat anjeun mah sataun meme pae tobat dihampura. Sameme sataun dek pae tobat dihampura. Cek Kangjeng Rasul Jibril ulah sataun umat aing mah pamalalas. Eta deui nya sataun mun teu ngempleh bae di dangdut. Mun bisa mah ulah sataun. Sabra bejakeun ka Gusti mun bisa mah sadetik deui dek pae hampura dosana. Cek Jibril ngalunjak amat umat sia. Geus eta lah ciri-ciri umat kula harese diajak ngaji, diajak salat harese, diajak sedekah harese, akhlak mungkin teu bareres. Geus pokona mah sadetik deui. Jibril lapor deui ka Kangjeng Nabi mah karunian jasa. Begitu laporan terakhir cek Jibril, Muhammad umat anjeun mah samemeh matana kicep tapi hatena ngimankeun keneh ka Allah, maka dihampura salah jeung dosana. Asana kedeung kicep pendek hese. Ai salat henteu ngawirid henteu sedekah teu kicep bae kuari ambrek jasa. Itu mah bukan tobat cacingan tolol berarti sia. Betul. Ieu kunaon kicep aing keur tobat cacingan meureun. Tobat mah dibere kesempatan. Mentang-mentang aya kesempatan kicep. Wow, tuh salat kuari ngababi buta. Emang geus nungguan kicep bae bakalna. Ketika geus kicep aing kaluhur kahandap kaluhur horeng Kangjeng Nabi mah nempo umatna kicep tapi nempo hatena ngimankeun Kangjeng Nabi senyum. Cek malaikat Jibril, Muhammad kenapa engkau begitu tersenyum dan bahagia? Ternyata umat aing di akhir zaman loba nu kararicep kuari luar biasa. Kicep kenapa? Iya pokoknya mah asal dapat pinjaman duit kicep dia ambrek dia. Nempo salakina ge kicep na ambrek. Hei nek kopi tah moal ambrek kicepnya. Karena tas mere duit. Betul tidak? Mentek hese. Laju urang ngajadikeun supaya urang maut ngeunaheun ditinggalkan ku indung jeung bapa jadi yatim piatu. Tinggal indung jeung bapakna. Tah ieu untungna umat Kangjeng Nabi mah man ahabba sayan aksara min zikrihi. Lobakeun kiwari maca solawat di sisa umur ulah ngomong teu manfaat kecuali manfaat. Ciri-ciri kasifatan sorga walisanun fasihun biwirna kuduk bagus ulah ngomong nu teu manfaat. Gampang ka jauh mah kasalaki be kasalaki, gampang ka batur mah kasalaki be coba ngomong nu ngeunaheun kasalaki. Ya kira-kira pamajikan orang dicakop biwirna geus ngeunaheun kabeh Pak. Hah? Asana kos galedeg kidul biwirna kumaha jeung lama. Kos galudug kidul asana. Tapi ieu mah kadeuleu ja beungeutna beungeut sorga kabeh. Kuari mah bager jasa kasalaki. Barang tas ngaji baik kuari masalah kita si mana ge. Kakak kita makan yuk aku sono lihat ceplak bibir kamu. Masalah kuari mah sono ka bibir aku. Cek salakina padahal bibir aku tidak seksi tapi ini bikang aku sono aja ini ya. Cek pemajikan iya Tajudin tidak ada pilihan. Masalah. Atuh nu dideuleu salakina di salakina deupannya. Mantak urang kuduk narima ketentuan Allah. Kuari ridho boga salaki jore. Alhamdulillah ikhlas boga salaki hideung. Kudu ikhlas kuaring mah. Dek naon papegatan dia dewek salaki macet moal laku. Dewek jadi rang daging geus peot mulai nu milih. Tinggal syukuri benggas aing mah kuari ridho boga salaki mendingan hideung aman ku galedeg teu teurak di sawah kitu. Tah jelema nu iman mah kudu kitu. Ngomong nu ngeunaheun. Ieu mah salaki diomongkeun bae kumaha deuk bener. Lu hiji ngomong alhamdulillah aing mah baheula keur cawene pernah ngadoa apa dulu waktu perawan aku pernah ngadoa ya Allah ku kadengen aku rarempan ku ari masalah kilo banu salingkuh jasa jeung bikang teu meunang usah maju langsung bae salingkuh teu meunang usah maju langsung bae kawin deui kula mangke mun boga salaki ya Allah dibere nu salaki cintana ka kula bae ulah kagoda rangda aja ku ari mah loba janda lincah
Ih kuarima ya Allah janda lincang geus ambalaya. Kuda yang mana? Kuda yang mana? Teh geus kitu lagu nage Gusti. Betul. Kula embung boga salaki kos kitu tah. Kuda yang mana? Kuda yang mana? Kuda yang putih di dalam kandang. Janda mana? Janda yang mana? Yang itu yang putih yang rambutnya panjang. Embung kula masalaki ku goda kos rangda kajan jorege cintana saumur hirup jeung kura kos Abah Marip jeung Mayuna kieu dipisahkan ku ajal ridho boga salaki kajan teu ka mamana los kiwari dikabulkeun doana salakina nambuyak bekos buaya usaha henteu mencari henteu nang kuban bae waduh doa aing dikabul ngan balangsak aing hirup asana ieu nyana carita ka babaturanna heuy doa aing dikabul ku aing boga salaki ku ari depa bae ulah-ulah karangda nyana mah atuh puguh nyana mah geus daek ka mana di imah bae atuh bagus ya doa sia eta atuh bagus mah bagus kan pegel nempo salaki nang karak bae mah aju tatanggana iseng eta sok dahar salaki atuh dahar aju sok ngopi atuh ngopi gembul jasa puguh ngan asal seubeuh bae nambuyak deui kitu bae nyana mah aju nu tatangga nu sabulang ngomong leh aing mah boga salaki kitu moal dikebelkeun belikeun racun babi habak tuh setan ngagedean eta mun teu kajaga bibir betul tidak ulah seserian pikiran nu hiji mah beda aing mah saeutik ge ngaji di guru di Ustaz Jali di Ustaz Medi dipake ku aing saeutik ge di Ustaz Mamandek diamalkeun aing mah keur cawene ngadange Gusti kajen teu boga salaki kaseplos kajen di bawah kondangan ngisinkeun ge kajen mendingan boga salaki jorek dicangcang di kebon ge aman moal nu malik yang salakin heuing mah kebo ieu teu urusan ku sia hartina tenang yang penting ibadah teh ditinggalkeun usahana getol alhamdulillah doa aing diijabah deuleu anak aing 5 kuari nu mesantren 3 nu kuliah sabulan sabaraha duit aing eta ngamodalan anak tapi atoh jaboga salaki usaha luar biasa ieu nu 3 anak aing taun ieu deuk diiring taparukan aing hayang sedekah ka kiaina supaya berkah ilmu anak aing nu 2 deui ieu nu 2 deui bakal diwisuda cek batur bakal jadi sarnaja anak aing masyaallah ngomong sarjana ge sarnaja urang cakop mah Jatiloka kota meureun cek tatanggana heuy surjana meureun heuy eta kadinya aing ngomong surjana boho-bohoan kadinya itu usaha nanti salaki dia pokoknya mah ulah ditanya yang penting rezeki halal barokah selama Allah nurunkan imma sakiron aing mah syukur bener teu salah la ing zakartum la azidannakum Allah tambah mungkin aing bersyukur cek kamu dalan ku aing jaheus ya aing mah usaha ka dieu tujuh maju ge anak masuk ka pesantren hese ka sekolah rese tapi sia salaki sia kadeuleuna usahana mah teu sapira bisa ngamudahan anak karasang ke mun aing pae hayang boga anak kos kitu tah bararagus eta salaki sia pagawe naon teu kudu nyaho salaki aing mah lempangna poek pulang poek ngabedul meureun ulah ngomong sia kos kitu bae diomongkeun jeung aing mah eta usaha naon salaki deui rezeki nang di Allah diuber ku salaki aing disiaran nyareat naon tuh usahana salaki aing mah lempang poek pulang poek susurungkuyan bekos anjing cai Masya Allah pagawe naon nyetrum belut geus ulah gandeng yang penting mah sawah aya keneh bae jeung walungan eta sekali nyetrum menang sabaraha 10 kilo kamodalan anak aing sakilo 50.000 500.000 penghasilan salaki aing sanajan aing teu boga naon tapi aing bakal boga anak wahlubhu fi aqibihi fil gobirin nu bakal leuwih bagus tibatan aing alhamdulillah tuh aju ieu neuk wisuda pan wisuda mah 20 juta kudu aya duitna ge aju diiring ku pesantren pan wah masyaallah minimal saya kudu nyekelan 10 juta sedekah ka kiai supaya berkah ilmuna eta nang di mana belut-belut keneh laju kumatu beda ayeuna mah biasa nyetrum make aki motor kuari mah make aki mobil kontainer salaki aing nyetrum mawa akina ge digamblok ditonggong ku tantara kamari mah sasadana keur aki motor mah tet 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 kamari mah aing de kondangan ka kameri salaki aing keur nyetrum di sawah tet tetna kebel tet horeng jempol sukuna kasetrum aing sedih nempo salaki aing yang geus hideung ka setrum nyangir bae huntuna lip Allah pulang mah aing diurutan peuting alhamdulillah ayeuna bo atuh ayeuna mah setrum na ge lentet sasadan ge totot
eta belut di belah raja ngenteuy ka cakop datang Masya Allah ja gede setrumanana ngan salaki aing pulang leuleus ku ari manggul aki gede teuing meureun biasa pulang subuh ku ari mah sore nya naja akina gede ngan leuleus nya assalamualaikum cek bikangna waalaikumsalam ya ku leuleus teuing kakak dele ku dia dele aduh Masya Allah eta mah 2 karung belut katudeun cek salakina lain belut tolol orai sanca kabeh eta adalah teu modar aing untung akina gede disetrum pingsan saduana orai atuh orai sanca mah 2 gaeng menang 2 karung dasar pamajikanna tukang ngaji ngajablang kabeh ge nang di Allah teu menang belut orai ge kajian sarua be orai ge dijual jadi duit cek salakina tangkurak sia duit baeng pehlos dari pikiran sia ulah seserian pikiran ya nu salakina ngojek 20 tahun sok mikiran liang teh salaki paling saya coba liang teh hejo ta coklat mau hayang duit bae salaki teh diurusan betul tidak Pak ya kulah nanya ka bapak-bapak sok dipariksa liang teh ku bikang atuh coba nanti malam tembongkeun nih deuleu liang teh aing ku sia letak pait tah hasem duit bae sia teu puguh-puguh sia betul tidak kontrol salaki urang iya mau ku aing ka sorga ngaji di Senin ka Minggu kuasa laki bau geus tilok aya pengajian jasa komo salaki nanya jore usaha sakatimuna pokona mah geus deal ngalengkah ge di seberangan mawa kejo di lengkahan cek salakina liak pler aing ku sia kabeh geus pengajian jasa ka salaki asana di dieu momol teu eueuh ngomong mah geus wiri mun ka pengajian mah geus buaju mah teureun-eureun saragam sugan ka salaki aing menta hampura sapoe sakali tilok menta hampura satahun sakali ge bari nyekel peso jatas ngeuretan kupat salaki pulang di masjid hampura kami cek salakina paehan aing lebaran keneh ku sia batur mah mesra lebaran rek mah paseah ieu ulah seserian bae ya kula nanya ka orang Cakop kula teu asa-asa aya nu sok menta hampura ka salaki neuk hees nya sasohoreun dewek mengaku be aya coba kula nanya salakina Pak kira-kira bikang urang aya neuk hees menta hampura nu jujur Pak ngomongna atuh berarti kan bener ini jadi salaki dewek lain salaki batur lamun aya di Cakop neuk hees mentampura ka salaki tapi bagusin katurunanana sugan kedeng beres ya langsung Assalamualaikum salam naon senarieun kami hampura Judin cek salakina wah kasurupan ya kumaha budak kunon pulang tahlilan nganding ya budak ini kamu kenapa melongo aja Enggak, aku heran aja tumben kamu udah kayak menta hampura. Aku rada heran ini. Jangan ngomong heran-heran. Ini sorga Judin. Alhamdulillah. Nyemlengan yang nak salakina bu, kari mah nyemlengan salakina ge bolak-balik kakak. Cek bikangna edan gitunya. Ulah seserian. Ai ka ustad nyemlengan bolak-balik ka salaki dewek geus tilok sasalaman. Ngaji di mana mereneng mah betul tidak? Aya yang menyemlengan salaki tas Jumat bolak-balik nyemlengan salaki tas Jumat aya. Ngising sakabon men aya bae. Lamun Jumat isuk leungeun salaki tas Jumat dibolak-balik leungeunna Jumat hareup teu dibalikeun ge haji kanta leungeunna ngabalik sorangan. Cek bikang aduh jadi abuya ngadadak kiwari. Saya tegas gitulah dianggap babari betul tidak? Ya supaya orang kasipatan sorga lati kuari walisanun fasihun bibir orang bukan fasih saja baca Quran bukan mahir saja baca Quran tapi mahir dalam ngomong kehidupan sehari yang tidak pernah menyinggung perasaan orang lain komoh perasaan salaki praktekkan kurang mun hayang rarapi tak keturunan insya cium lengan salaki bolak-balik bo langsung hampura kakak selama ieu ti isuk datang ka peuting dosa kula ngabadag jasa geus salaki ge ngomong sarua aing ge sanajan aing nyar duit aing teu merasa jadi sultan can bisa nyukupan siapan sia tilintu datang ka kuruk yang digebugan bae cek bikana eta dek nyadar jeung aya otakan keneh kege geus loba duit mah aing moal kitu nya cenah kakak sami-sami cek salakina ku bagus bikang aing barang ilu pangajian bae laju kunaon kitu kakak aing isuk neuk pre sapoe 2 poe mah pamajikan nu bagus mah heuy ulah-ulah pre sapoe 2 poe jadek usang geus 10 tahun endek pre sataun ya kami mah ridho pokoknya jajantungna mengagolak nu bosa lagi pre dilatih begitu salakina pre horeng salakina hayangnya capean nyar duit apa capean ngurusan imah
ulah saling salahkeun cek salaki aing capek nyar duit laenan aing cek bikang kami ge sarua lain DP nu capek sarua kami ge capek pantungtungna pasea nu aya betul tidak laju bikang lamun pasea moal eleh mantak salaki lamun bikang keur ngomel tinggalkeun sebab bikang mah ngomel lalakanan bae kapanggi tot beak lalakonan bae kok setruman belutnya nama pokoknya mah urang teh indit mah beak bae kadang-kala lalakina nu bandel deh yang guri dengekeun bepan emosi timbul nempo bikang marat melot terus yang ngomong swek paling sungut sia sugan teh diancam swek sieun malah ngabalikeun hayo swekeun kabeh abe dua-duana swek coba eta pan sial jasa eta bikang ku situ eta tungtungna urang eueuh beres nah betul tidak tinggalkeun bikang keur ngomel tinggalkeun geus aing mah rumasa keur ngaso horeng aing pamajikanna ngaji mah salaki aing pere kajeun janjiar duit geus 30 tahun imah kajeun aing ja emas saya make baju akur anak sakola pesantren kamodalan geus ka ulah-ulah pere 3 poe kajeun deuk istirahat ke jalan pegawai negeri ieu dewek mah mulai nu ngeureunkeun tenang tangarana bibirna bagus horeng salakina prege hayang ngabedakeun capek nyar duit ape capek ngurusan imah bikang na gitu ele tas salat subuh langsung naruh cai weng ngagolak kotrek kakanta ini kopinya waduh pekerjaan pertama kopi langsung aja kantang minum kopi ayo cek bikang nang ngahutang ulah ajo-ajohan paninda teh hirup nyiun nasi goreng teu meuli uduk jangan nasi goreng siap atuh kakak ngaran pamajikan mah kudu ngarti ka hobi salaki digoreng kunya datang ka garing ngagoreng lagi cek salakina ieu sih goreng kejo ta cangkaruk tuh alhamdulillah beres makan nasi goreng horeng pangabean pagawean bikang teu eureun-eureun eta mangsamian teu eureun-eureun waduh kabeh spray dicabutan hordeng dicabutan pakaian anak pakaian salaki dikumpulkan menang 2 bak nyeuseun ge can pegang mesin cuci kakali nyana kawalungan orang salakina nginte capek ya kumaha ge nyeuseum ya diinte ku salakina nyeuseum bikangna di walungan kusrut celana anak malah leutik diperas bersih buuk ngarundai kene baju daster garing kene beres sebak celana anak pelebah celana salaki lepis urut limbah oli malulu mulai buke di talian jeung karet kesang ngaraca cek salaki bau berarti berat celana aing masana ya tadi nama make daster dibuka wus make kutang doang pelebah celana salaki dibetot lepis bari ngomong celana setan gitu setan salakina cek salakina celana nabe setan eusina jurig mau salah eta capek teh Rupi lepis mah disikat sekali tuh bersih 3 kali diperas nyeri kalungan emosi dibantingkan kagilesan waplok gak celana setan ieu pan 3 kali ngabantingkan tali kutang pegat bret masyaallah celana setan ngakan korban samping naik ka dada janggeus teu make kutang cek salakina boh calana aing akan korban ka kutang-kutang para regat salakina pura-pura teu nyaho balik nya dia heula diuk we bari ngaroko bari ngopi deui cek pamajikan ih kaji kanta kan cenah mau ke rumah kaji encut ke palura kenapa di rumah aja aing masih terpesona nempo akhlak sia luar biasa ka kutang-kutang beak nya secelana aing sih jero hatina besok koeng dibelikeun kutang nu anti putus langsung kabel PLN koeng dipesenkeun jeung kutang datang ke dinya tuh salaki ngadoa cek ya udah tuh kalau gitu mah istirahat aja di rumah pugu mau ngopi lagi udah ini juga beteng aku sudah ngebudeg-deg rasanya kopi ya udah kalau gitu Kak Haji aku mau popoyan dulu aku mau salin baju jadi ini berasa KB iya mangga aku juga tahu kutang kamu pegat jangan popan beres salin bajunya keluar Kak Haji aku mau popoyan aku popoyannya kaburuannya assalamualaikum waalaikumsalam cek salakina moe pakaian be uluk salam luar biasa beres papoyan ih Kak Haji belum berangkat juga katanya mau perlu baju encut aku masih terpesona dengan akhlak kamu ya udah aku mau ngejo dulu ya assalamualaikum waalaikumsalam eta keluar ka jero uluk salam itu turun cek salakina edan deui bae budak sana sebab pemandangan langka nu kos kitu teh eueuh di urang mah hese betul tidak aing ngaji mola ditanya ti Senin ka Minggu ibu-ibu mah pinu
muludan karuhan pinu rajaban pinu ku ibu-ibu mah pokoknya bapak-bapak mah eleh pengajian berang ayah ibu-ibu ngaji penting bapak-bapak ilu deui bae eta di kula poe salasa ibu-ibu tas dohor penting aya bapak-bapak ilu deui bae ibu-ibu mah barang ditanya ku kula pan keur berang geus ngaji kurang ngaji deui bae ngajaga beujit tas ngaji nganjang jelema mah horeng bari ngamankeun iyalah hebatna awewe mantak iyalah mun geus dijaga kurang ku bibir nu baragus sugan bakal ngalahirkeun katurunan nu bararagus insya tuh mautna mesti salti mun bir bagus laju naon nu dijaga kasipatan sorga tadi cek Haji Humaydi wajhun malihun beungeut nu somea boga duit teu boga duit somea ka salaki mah lobakeun hehe salaki datang hehe salaki diuk hehe cek sabikangna cek salakina edan deui bae loba edana kuarinya datang ke jero kakak silakan itu diminum kopinya hehehe cek salaki ku hebat jasa wajhun mali mantak ciri-ciri jelema nu geus resep ibadah mah eueuh kajengkel loba hutang loba masalah loba persoalan bawa ke pengajian insya Allah keur ngaji hutang leungit insya Allah keur ngaji atau leungit keur ngaji pulang ngaji atau nu nagih deui biasa minimal ngurangan kadar teu bagus wajhun malih somea ka pengajian mah jengkel leungit kapanggih tanya kumaha kabarna keluarga sehat cager alhamdulillah cipiki mah mesra kos nu teu baroga hutang di majelis taklim terenang hirupna kongko menikmati berarti iyalah nu bakal ngamaotkeun kasipatan sorga nu katilu naon anu bakal ngamaot kasipatan sorga ya dun sahiyun leungeunna hampang tetangga maot asal ngadenge be innalillahi wa inna ilaihi rajiun langsung der mawa beas mawa duit ngelawat dasupkeun ka panci ditindian ku lawot dikumpulkeun ku sahibul musibah lempang bari ikhlas jeung ridho ditu disangka wa naqulu ila mayurdi rabbana awalian kecuali ngadoakeun abah marib geus ninggalkeun kamari nu ngora ninggalkeun ngomongna bararagus bari leungeunna jeung hararampang alhamdulillah bo nu lalakina leumpang ka makam ngagali ka kuburan geus ngagali geus tere anggeus mang ieu moal dikubur di dieu kunaon di ditu bae heuy tolol tanaga aing hargaan ku si Ramjadah sia aing geus setengah meter yang ngagali geus pokona mah moal di dieu neuk di mana neuk dibawa ka Jawa dikuburna ja urang Jawa ieu beureun neuk dibawa ka Jawa dikuburna ipan wasiata di dieu bae di lembur geus di dieu bae di mana ge sarua malaikat mun datang-datang kene pindah ka mana ge dia. Terus bagaimana? Geus, hampang ieu urang di leungeunna maracul rengse, nyeun lalandak kuat kalesang, nyeun lalandak. Dijajal ku Haji Kanta. Oh, pas juga nih sikut aku. Cek Mang Judin, Haji Kanta kenapa tidak sekalian aja? Waka heula tolol. Ieu mah ngukur bae ngukur, dipaskeun supaya pas ieu pundakna teu mentok diukir kelesang. Masya Allah, tatanggaku bararagus leungeunna. Ulah-ulah urusan duka cita, urusan pesta. Urang cakop mah, beuh, tetangga deuk hajat, teu dihudangkeun ge, lauk datang 3 kintal jam 3, mawa golok. Mawa peso, ngolahan lauk, rengse, pulang mawa tai lauk yang pejitna. Cek nu aja teteh kenapa itu dibawa pejitnya? Aku minta pejitnya untuk dipais dengan kejo. Andek dipais kumaha tetap pejit lauk jeung tai lauk mal berubah ngaran eta mah. Jangan pejitnya ini lauknya jangan. Lauk mah buat tamu kamu buat besa kamu. Aku mah bawa pejit yang jataina ulah teh ya laukna mah ulah. Horeng ulah-ulah ge dihandap pejit geus aya bandeng 3. Nyusun. Nihelaannya nama. Ya dun sayun hampang leungeunna. Ai bapak-bapana ulah ditanya orang cakop maka deuleu banget kasipatan sorga mah tetangga nyen imah teu kudu diundang mawa palu nyempring pang-pang cau bret paku ditancep-tancep bunuh pakurung naiknya na masangkeun reng bruk tok 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 bruk tok tok kangkorongna paku bruk tok tok bruk tok 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 pulangna nyana beres mau paku 1/2 kilo teu beak pan sesana kunyana cek nu boga imah reng aing can anggeus kandang kotoknya nama anyar deui bae basa Allah ku hampang amat kasipatan sorga teu kudu dibejaan sukuna asal ngadenge berita pengajian ngadenge berita majelis taklim aya awak sehat yang kesempatan berangkat begitu ndek maut
Eta ternyata ndek maot. Malaikat ndek nyabut nyawa nage bingung jaku lobak kebagusan di awakna. Ditempo hatena qalbun takiyun. Nya nama tilok kabatur teh tilok curiga, tilok burusangka, baik sangka bae nama. Bagus bae kata tangga. Ieu di mana dicabutna ku hese. Coba siaran di suku. Di suku teka panggi. Begitu diperiksa, roh suci nanu ngomong, jangan disebut di suku. Ini siapa? Ini Haji Kanta. Ngupain Haji Kanta? Emang kenapa? Waduh, suku Haji Kanta mah keur hirup muteran masjid sampai geus teu kahitungnya nama. Salat muteran doang, masyaallah. Muteran doang ditulis. Muteran doang. Jangan di kaki begitu. Coba ke lengan, di lengan ge ulah, lengannya nama hampang jasa bebantu segala macam non geus ulah di lengan ge. Di ku ese amatnya. Diceuli, ceulinya nama sare pengajian aya sami nawatona didenge kunyana. Nu bagus dipake, nu goreng kuna ditinggalkeun. Wajib cek guruna dipake, haram cek guruna ditinggalkeun. Bagus cek guruna dileukeunnan, goreng cek guruna dijauhan. Ceulina sami nawatona, ulah diceuli. Di mata ge eueuh. Matanya nama malotot bae. Ya kedeng pulang di dia melotot beberi ngarokok. Cek pemajikan, kenapa kakak tidak HS? Ini rarasan aku sudah lain. Kayaknya umur aku dekat ke depan, jauh ke belakang, dekat ke mati, jauh ke hidup. Hari ini aku tahlil, mungkin besok aku yang ditahlilin. Batur hari estibra kholian fafadot ainahu. Nyana hudang jam 2. Hari ngising. Ngising dan diwalungan bari ngarokok dewe. Eta tai manggeus beak rokocan beak. Atuh terus bae ngabekeun rokok. Padahal matang isingna di empang lele. Eta lele geus ngomong, geus beak tai lain geura balik. Sampai lele mun ngomong mah idi taina ge seger jasa horeng berkatna ngariung. Bahkan ragagna ge gedean tai jeung hulu lele. Kutingsan si lele tuh. Cek ieu tai rebing amati masyaallah. Jabari ngalamun pan teu karasa. Nyana keur menikmati hidup di sisa umurna. Ya Allah. Batur taribrah aing teh bisa tibrah ya mau dicabut pentingnya masya Allah karagetan ya anak aing dulur aing baraya aing elingnya na hudang langsung ayeuna geus tilok loba omong langsung jam 3 geus ka masjid zikirnya zikirna ge geus kos ahli toriko jam 3 datang ke jam cek jaro hebat amat zikirna. Mungkin kadina mungkin zikirna mungkin bagus. Ya zikir ngebahas tanaon sih nyana eta. Mungkin kadina zikirna geus teu kanilai. Zikirna kuaring geus eueuh soraan, geus tingkatan tinggi. Hate zikirna ngan dadana doang turun naik. Hutang mungkin ngagedean rupana. Cek malaikat tereh ieu masana kumaha ge. Di dala eueuh mah hese. Laju di mana ya Gusti dicabutna? Bentak mun aya nu maot sukuna bengkok, leungeunna bengkok, matana malotot. Bari jung setting pelengking nandakeun eta maot dalam kajorean. Mun aya nu maot cai matana ngarucud, kesangna ngaracak, awakna leuleus. Berarti nyirikeun maot husnul khotimah. Insya eueuh nu dicabutna hese. Terakhir di dalam. Wih, bibirna baseuh bae. Masalah HSB nya nama basuh horeng ngacai sali taong ku ijero basuh bae bibirna ge ieu ciri-ciri jelema nu tobat mah basuh bae bibirna ku zikir tapi di toongna ieu mah 24 jam basuh bae tapi horeng keur ngacai ngimpi cek malaikat salah neuleuh aing berarti piraku malaikat salah neuleuh teu puguh-puguh begitu di deuleu keur maca Quran keur di deuleu keur zikir di deuleu keur maca sholawat guys ieu mah diselamatkan ruhna diiringan ku kalimat nu kaluar di bibirna la ilaha latih kuarinya urang mah teu mahir Haji Kanta nu mahir mah tadi ta kos Mang Tajudin kos Kori tadi ta kos Mang Jali kos Mang Maman Ustad Humedi ta kori-kori jelema marahir tiru ku urang mah teu mahir kudu loba maca Qur'anna nu mahir mah saeutik ge mahal nu teu mahir mah loba ge murah. Betul tidak? Paham teu? Nu mahir mah bismillah be 200. Bismillahirrahmanirrahim. 200. Jajal Haji Kanta ngabeten-beten sanu mayar.
cek di kang na edan anyar bare. Padahalnya anak keur ibro keur belajar ya kunaon ku ari jajengekan bae keur penting aing ngadengeun maca Quran ku ngeunaheun alladzi yaqra'ul qur'ana wa huwa mahirum bihi horeng jelema nu mahir mah maca Qur'ana idi zainul qur'ana bi aswatikum indah tajwidna tartilna mahraj